Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Wa qala sahibu hadzal kitab rahmatullahi alaih, bismillahirrahmanirrahim. Masailu fil mashi alal khuffaini. Masalah dina ngusap sapatu. Sabada urang apal tata cara ngusap sapatu geus pasti aya masalah-masalahna, maka perlu kurang dikaji masalah-masalah anu patula patali jeung ngusap sapatu. Pasti ngaran dina ibadah mah sok aya masalah, malahan lain dina ibadah wae masalah teh lolobana mah geuningan urang mah di imah ge teureun jeung masalah. Kahiji masalah nu patula patali jeung ngusap sapatu teh la yusannu isti'abul mashi. Kahiji teu disunatkeun diratakeun ngusapna. Dina ngusap sapatu mah teu sunat kudu lantis. Masukul lil khuffi teu sunat ngusap kabeh sapatu, itu kudu lantis. Kama qala sahibu sofatiz zubad, sakumaha nu parantos dadawuh nu ngagaduhan kitab sofatuz zubad. Wa adamu isti'abihi wa yukrah al-ghuslu lil khufi wa mas'un karrara. Ada mustiabihi jeung teu disunatkeun jeung sunat teu gitu, sunat henteu ngalantisanana. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun non al-ghuslu ngumbah lil khufi kana sapatu. Apaan judulna oge ngusap nya rek dikumbah atuh. Dikumbah jeung ngusap beda judul. Oge deui nu dimakruhkeun teh wa mashun karrara, ngusapna ngabulak-balik si jalma kadinya, aya we dibulak-balik. Hiji teu sunat lantis. Kadua idza masaha muqiman tsumma safara wa huwa labisun khuffaihi. Di mana-mana ngusap jalma nu wudu teh ngusap kana sapatuna muqiman bari dina kaayaan muqim. Geus kitu summa safara tuluy init nyaba wa huwa bari ari manehna teh labisun khuffaihi, eta make kana dua sapatuna. Geus make dua sapatu pangna tadi ge diusapke. Kumaha eta maksudna mah rek mukim niatna mah moal init-initan ngusap sapatu, ari geus make sapatu geus ngusap kitu. Nah aya nu ngajak nyaba sakalian we rek nyaba kajauhnakeun. Tah kumaha eta falahu ayyam saha alaihima limuddati yaumin wa lailatin, maka keur manehna ngusap kana dua sapatuna teh limuddati yaumin wa lailatin
keur samangsa sapoe sapeutingan. Jadi tetep we nu meunangna ngan ukur sapoe sapeuting. Mim bidayatil muddah sapoe sapeuting teh ti mimiti mangsa meunang ngusap sapatu tinu kamari teh lain ti mimiti nyaba. Urang teh keur cicing di imah make sapatu wuduna teh ngusap sapatu mukim cicing gitu geus gitu tuluy weh rek nyaba ginit nyaba maka meunangna teh ngan ukur sapoe sapeutingan ti mimiti meunangna ngusap sapatu nu tadi. Jadi eta teh judulna can sapoe sapeuting kaburu nyaba gitu. Katilu sabalikna ieu namanya idza masaha musafiron di mana-mana manehna teh ngusap sapatuna musafiron bari dina kaya nyaba teh pan dina nyaba mah manehna teh pan meunangna 3 poe 3 peuting ari pek teh can 3 poe 3 peuting summa aqoma tuluy weh mukim da kaburu nepi ka tempat tujuanana tuluy weh mukim wa huwa bari ari manehna labisun khufaihi make 2 sapatu teh kumaha dina masalah ieu fa fihi tafsilun ieu mah tafsil di dieu mah tafsil teh aya rincian-rincian dibagina 2 rincian kahiji in madha yaumun wa lailatun min bidayatil muddah lamun manehna teh ya geus lewat in madha lamun geus lewat naon yaumun wa lailatun sapoe sapeutingna teh min bidayatil muddati ti mimiti mangsana ngusap sapatu maka lamun geus lewat mah sapoe sapeuting faqadin tahatil muddah maka saestuna geus beak atuh eta mah waktuna. Jadi kumaha tuh wayakhla'u hufaihi kawajibanana adalah ngalaan sapatu artina engke dina nalika wudu teh tong make sapatu lamet amada geus beak waktuna ge. Hiji kadua masalah nu dieu ilam yamdi yaumun wa lailatun ilam yamdi lamun teu beak yaumun wa lailatun sapoe sapeutingna min bidayatil muddah ti mimiti mangsana ngusap sapatu teh encan ge nepi sapoe sapeuting tadi teh aya padahal manehna teh keur aya dina nyanyabaan pan dina nyanyabaan mah cuk tadi sabaraha lilana teh 3 poe 3 peuting ari ngusap sapatuna dina waktu nyanyabaan teh can nepi 3 poe 3 peuting bahkan sapoe sapeuting ge can beak maka eta mah cenah fayastamiru bil mashi alaihima maka tetep meunang ngusap ya tetep we manehna bil masih ku ngusap alaihi makana eta 2 sapatu teh ila mudiyyi yaumin wa lailatin nepi ka beakna sapoe sapeuting. Jadi hartina duanana ge masalah teh akur lamun anu nyanyabaan can nepi kana 3 poe 3 peuting dina ngusap sapatu teh tuluy kaburu mukim maka meunangna semet sapoe sapeuting gitu ngan pedah alasanana beda. Lamun weh ye manehna teh karek sapoe sapeuting gitu kan berarti geus we semet eta sapoe sapeuting. Ya lamun weh manehna teh ngekurang ti sapoe sapeuting maka ngumbah ngusap sapatuna ge semet sapoe sapeuting dabongan karek naon. Nah kitu pantudulna ge keur nyaba tuluy mukim
Aya moal mukim mah beda deui, nya 3 poe 3 peuting wae. Aya mah rek mukim. Kaopat da aya masalah na deui nu kaopat ya. Nu bieu mah sub eta mah. Idza naza'al hufaini ba'da lubsihima, di mana-mana yen nu wudu teh ngalaan dua sapatuna sabada geus make, geus dipake eta nu dua teh sapatu teh tuluy dilaan. Nah, kumaha masalah ngalaan sapatu anu tadi teh pana niat rek diusap sapatu. Ieu ge aya rincian. Hiji ingkana ghairu mutatahirin, lamun bukti manehna teh lain jalma anu boga wudu, wayajibu alaihil wudu lis shalah, maka wajib ka manehanana ya wudu keur salat. Ari teu boga wudu mah. Kadua ingkana mutatahiron, tah lamun weh manehna teh kaayaan boga wudu keneh tapi sapatu geus lesot gitu. Kumaha di dia panangzur, maka di dia aya pembicaraan. Ingkana bituhril lubsi ay lam yantaqid wudu'uhu bada'an labisa khufain, lamun lesotna sapatu teh kusabab suci dina waktu makena, tegasna mah wuduna teu batal dina sabada make sapatu. Maeta pala saya aleh teu aya masalah eta. Urang geus wudu tuluy make sapatu, we tah tuluy we ngusap sapatu dina wudu teh ari pek teh da terus da meureunan teu batal wuduna ge lesot sapatuna teh. Tuh kumaha eta? Teu aya masalah pan tadi wudu nu eta teh eta mah nya lain wudu nu diusap sapatu lianahu mutawaddiun sabab eta teh boga wudu keneh nu tadi. Wal muddatu lam tubda, sementara mangsana can dimulai eta mah can dimulai urang geus wudu, maksudna tuluy we geus wudu tuluy we ngusap tuluy we make dua sapatu. Diniatan di dinya teh engke di mana batal mah erek diusap naonna sapatuna, can batal kaburu coplok sapatuna. Kumaha eta? Pake deui we atuh tah mah. Da wuduna nu tadi man sampurna, da wuduna wudu anu dikumbah wudu tana sukuna teh gitu. Da mangsana oge can dihitung, pan dihitung teh engke di mana geus batal tah wudu nu kadua teh dinya dihitung. Oh di dinya ngusap sapatu gitu. Amma ingkana bituhril masih taya, adapun lamun bukti manehna teh ye boga wuduna teh ku susucina nu make ngusap teh ai ing taqadha wuduhu ba'da labsihima, tegasna mah manehna teh batal wuduna yes. Maneh ye non intaqadha wuduhu batal wudu manehna teh ba'da lubsihima dina sabada make dua sapatu. Wa patuluy patawaddoa wudu we manehna, wa masaha alaihima tuluy ngusap kana dua sapatu. Wa khola'a hufaihi, tah jeung ngalaan weh kana dua sapatuna. Geus kitu kandon dilaan. Jadi ieu mah wudu nu kadua. Wudu nu kadua teh diusap sapatuna, ari geus diusap sapatuna rek salat ka masjid dilaan udah misalkan sapatuna anu eta wuduna teh panudu ku ngusap teh kumaha eta? Fayajibu alaihi al'an, maka wajib ka manehna ayeuna dina nalika kitu ghuslul rijlaini, wajib atuh ngumbah dua sukuna. Jadi we atuh kumbah deui sukuna kumbah heula gitu. Opat masalah hiji deui masalah mas'alatul jurmuk tayyamaya. Rek nyaritakeun masalah jurmuk, istilahna jurmuk. Kumaha jurmuk teh?
wa ayyal bisa khuffaini ahaduhuma fawqal akhar nyata make dua sapatu anu hiji di luar anu hiji deui maksudna make rangkep sapatuna dirangkep kumaha lamun sapatuna dirangkep aya dua sapatuna teh di jero sepatu kulit di luar ge sepatu kulit gitu kumaha eta wa fi sihatil masih alaihi ahwalun dina ngusap dina sahna ngusap kana sapatu eta ahwalun aya sababaraha cara aya sabaraha tingkah hiji ingkana dhaifaini lamun dua sapatu eta teh duanana ge lemah artina duanana ge teu kuat dua rangkep nama ngan duanana ge moal kuat dipake we lelempangan cara makena kaos kaki tapi sababaraha lapis gitu kan meta lam yasihal mashu ala kullin minhuma maka jadina teu sah ngusap kana kabehanana diusap kabehanana teu sah eta mah naon sababna nu jerona sapatu anu goreng anu leuleus gitu atau di luar oge sapatu anu dhaif deui bae gitu nu di jero nu lemah nu di luar nu lemah eta teu kengeng jadi teu pancet syarat nu ti heula sapatuna kudu naon kudu kuat. Kadua masalah ieu masalah jurmuk teh ingkanal a'la qawiyan dunal aspal lamun sapatu nu luarna leuwih kuat batan anu di jero hanap teh maksudna jero sohal masu alal khufil a'la maka sah ngama ngusapna kana sapatu anu luarna nu diusap li'annahul mu'tabaru karena eta anu dihitung wa ma tahtahu hukmuhu kal bitona adapun anu di jero mah hukumna teh cara hukum jero bae eta mah urusanana urusan anu di jero panu diusap maka kabeh nu di mana nu di luar gitu cara beteung we hukum nu di jero mah kumaha nu dina beteung dengan di jero beteung urang aya najisan aya pan mamawa tai urang teh tapi tetep salat mah sah nya gitu katilu ayeuna ieu kumaha ingkana qawiyain mun dua sapatuna teh kuat duanana ieu mah kaleuwih ngesidik make sepatu kulit make deui sepatu bot nah kalau leuwih ya aw kanal asfalu qawiyan dunal a'la atawa sabalikna sepatu kulit di jero ari kaos kaki di luar aya nu model kitu ya kumaha eta fa in masahal asfala soha maka lamun ngusap kanu jero mah berarti sah dan nu jejerona nu kuat pan kitu lid wa kadza in masal a'la nya kitu deui ngusap anu luhurna oge kitu lid teu nanaon diusap we kaos kakina nu di luareun sapatu teh fa wasalal balalu lil asfal kitu maksudna mah asal nepi we baseuna ka jero kitu maksudna mah bari wa qasodal asfala faqad jeung ngamaksud ngusapna teh ngusap nu jero lain rek ngusap nu luar da sapatu nu luar mah adalah sapatu anu lemah nu kuat nama pan sapatu anu di jero kitu we ngamaksudna niat anu jero qasodahuma man atawa duanana dimaksud diusap nah ya weh masalah nu kaluar tidinya bi khilafi ma lau qasodal a'la au atlaqa fala yakfi beda lamun nu dimaksud diusapna teh anu luarna pancek tadi nu luar teh anu naon anu lemahna nu carangna
atawa diitlakeun teu diniatan nu mana we pokona mangusap teuing nu jero teuing nu luar kumaha eta fala yakfi maka eta mah teu cukup naon sababna make teu cukup apanan teu cumpon syarat jadina sementara syarat nu diusapna teh kudu sapatu anu kuat nu dipakena kitu tah eta masalah nu patula patali jeung usap sapatu teuing kaharti ting teu kumadinya wallahu a'lam bissawab.